Ya teman-teman, sekarang saya sedang berada di desa atau di kampung Mangunreja, di mana kampung ini itu selalu terlewat oleh penjajah atau gerombolan. Kita cari tahu kebenarannya, kita tanya-tanya ke warga setempat. Teh hari ieu teh kampung naon ieu teh? Mangunreja. Mangunreja desana. Bawa dahareun bagi nu abis sangu dijajal sakantong sareng ngawajas kemarin wajas plastik. Desa Girijaya kampung. Desa Girijaya kampung Mangunreja. Kecamatanna masuk Cikajang. Ari dia biasana mata pencahariana naon? Sayuran. Sayuran ka gunung tani. Aya nu ngukut sapi ayahnya di dieu. Ka kebon. Buruh itu. Nyari oge teh pirakur setengah karung dek kedoma anakna. Burungan teh lamun aya koromolan teh ketingali di dieu mah. Jadi misalkan zaman baheula zaman gerombolan dek nyerang ka dieu.
Istilah mah ditumal heula ku buburang heuh dijampean kasar namanya. Jadi diliwat, Jadi kalewat we. Siga teu aya lemur mah. Enggak lemur tapi loba. Jadi salamat tuh orang Mangun Reja mah. Can pernah anu kabejakeun di ieu. Da aki oge nyieun naon? Nyieun guha. Di mana? Di mah nu enak ku dieu ta. Anu mah di eta mana? Anu di handap. Eta baheula mah ada ku papan. Oh, aya guha ka handap. Aya guha ka handap peran teh juput ku Hanapan imah. Kalau ka eta teh bijil teh kieu di kamar. Ka kalamar barudak teh ka guha kana tanu. Parat-parat teh na kebon awi. Kebon awi nu dihandap di ditu. Kan dia nu turug-turugan. Oh, eta legok balong. Tah parat-parat ka dinya si aki mah. Kabur yang ngerti di mah. Sisir sama panyumputan. Oh. Gitu. Keluarna ti mana aki teu kudu keluar cenah. Ti imah we bukakeun papan diangkatkeun sok cenah barudak teh senang ngarorona. Oke, zaman baheula mah. Imah baheula mah. Kan papan ieu na teh loba entok, udah ngurus we entok. Nah, kolong imah teh. Terus bau tai ontong, terus bau tai entok. Saya nu hitut, entok urang teh ngorehan naon. Nog entok ngabarak, nog entok mah gede. Gede bodasnya. Sok di kolong baheula mah. Di kolong teh. Ngan eda samun geus modalna ka imah bae. Ribut atuh icu anak teh. Saya nu hitut, antong hitut itu tanang sirik cenah aya entok ieu mah. Oh. Sok kitu. Urang teh nareangan naon. Ari desana di mana teh ieu teh?